Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Neng Adah bagian ke-11. Ieu yasana Ki Masram. Sata acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa Mang Cecep Gorobacep ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamiarsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamiarsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Dedeh teuing jungjunan engkang ngaraos berat kedah papisah engkang rumasa ku salira tos kagendam. Jungjunan mugi sing hawatos ka engkang ulah ngantunkeun engkang mah teu kiat asep teten ngarenghi kawas budak. Sami engkang abi oge teu benten kumargi kitu kumaha upami engkang ngajajabkeun nah kaabotan kinten-kintenah henteu ceuk Neng Adah tanggah netep sorot panon pinuh ku pangharepan bisa terus babarengan jeung asep teten. Duh jungjunan mangga teh teuing engkang ikhlas ridho kangemu bumela kasalira ulah boro tanaga dalah pati oge engkang tega asal kangge salira jungjunan. Engkang Neng Adah bungahan pisan buluk denyuh dina dada asep teten ku asep teten diusapan buukna semunu deudeuhna keran. Kep Neng Adah ditangkep olot rak sorapan tau aya nu mukakeun korejat duanana ngorejat saot ngalesotkeun rangkulanana ngareret ka Juragan Surya Manggala. Nah moal pelesiran Sur Juragan Surya Manggala bari gek calik hatena bungah ningali asep teten layet jeung Neng Adah satuju pisan namun terus ngajadikeun laki rabi teh doa minantuan ka Neng Adah. Manawi ama Adah hoyong mulih heula sakantenan abi unjukan ka ama upami diidinan mah hoyong ayeuna angkatna teh ceuk asep teten bari ngareret ka Neng Adah. Nah rusuh-rusuh teuing keun atuh Neng enjing deui ambeh salse tuh ayeuna mah tos jam 3 bisi kapoekan di jalan melang lah mama mah. Halatos mama bilih pun bapa dedepeun ari tos pendak mah gampil wangsul deui ka dieu sareng Kang Teten saweurna teh hoyong patepang sareng pun bapa ceuk Neng Adah bisa ngakalna teh atuh Juragan Surya Manggala kapaksanya tujuan sabab ayah hadena ari asep teten panggih jeung kolotna Neng Adah bisa ngarapetkeun hubungan moal hese deui lamun aya kaperluan penting teh ari geus pada kenal mah nya teu nanaon malah alusna ambe asep kenal sareng sepuh-sepuh Neng Adah pek atuh arerek ayeuna mah itung-itung munjungan. Mangga ama ceuk asep teten semunu marah mai jung nangtung leos ka tukang rek salin heula kitu deui Neng Adah gancang kacai beres dicai terus dangdan make pakean nu geus disadiakeun ku asep teten. Tekung silila duanana geus kaluar deui asep teten di baju bodas calana tropical wool sapatu buatan Amerika. Ari Neng Adah di kabaya kayas tina lawon nu mahal samping batik lereng Pakalongan wowoh nambah nyari nambah geulis katingalina. Mama bade angkat ayeuna nyuhunkeun pidoana ti mama ceuk Neng Adah solongkrong ka hareup nyium dampal panangan Juragan Surya Manggala. Didoakeun ku ama sing salamet di jalan
Pek Asep kuama didoakeun sur juragan Surya Manggala bari neuteup ka Neng Adah nyeh imut tina ku kataji ku Neng Adah kataji ku kapribadianana teu sangka Neng Adah hiji istri anu sajati nyaho kana kasopanan atuh wuwuh nambah juragan Surya Manggala beuki mika asih mika nyaah beuki katarik ku Neng Adah. Koloyong Asep teten ka garasi mobil dituturkeun ku Neng Adah celak naik kana mobil gerung gerung mesin mobil hareupeun gelas maju dijajabkeun ku paneuteut juragan Surya Manggala mobil terus nyemprung ka kulonkeun rek muru ka Bandung Cibuntu anu jadi tujuanana. Dina sore harita kaayaan di kota Cileunyi ka Cidaramena loba jelema nu ngadon jalan-jalan pelesiran di antara jelema-jelema aya 2 jelema nu kaciri lempangna semua nulung sela leuleus sing horeng eta teh Sinyoh Bos jeung Mat Duleh anu ti santasna leso tina bahaya waktu dibeberi ku Den Bubun maranehna terus balik susulumputan ngahaja eureun di Cileunyi maksudna rek neangan Neng Adah da ceuk pangrasana pasti moal ka Bandung pasti aya keneh di daerah Sumedang. Kumaha tuan geus di Cileunyi tapi tetep nihil bae ceuk Mat Duleh ngarahu kadah pangharepanana buntu sabab mimiti ti Sumedang terus dipapai unggal kota leutik didatangan tapi nu ditengan tetep can aya beja-bejana acan moal kitu geus aya di Bandung deui mah tapi asa piraku dibawa ku Pak Aja ka ditu mah pasti ya dibawa ka nu jauh ceuk Sinyoh Bos bari reg eureun hadapeun tangkal caringin istirahat ngareureuhkeun heula kacape eta deui si Pandi mending moal nyarita lamun terus dipayahan mah beres moal loba teuing lawan ari ieu aya kana genepna urang duaan rada berat oge ieu mah ieu soal si Pandi mah hampang tapi si Bubun jeung Mbah Aja nu berat teh pasti urang moal kuat ngalayanana. Kumaha lamun mangge batur-batur orang anu di Jakarta piraku ali ku loba mah urang teu bisa ngalehkeun ceuk Sinyoh Bos aya niat rek minta tulung ka batur-baturna. Wah barudak leuleus ke ieu papu kitu sanu rek kapake eta pantar si Conal si Warso lah kalebar-lebar biaya hasil moal Mat Duleh teu panuju. Are engkeus rek kumaha piraku urang kudu balik tanpa hasil mah kumaha tuan bae kuring mah da saukur tukang boboruh diteruskeun hayu henteu teu nanaon nu penting pikeun uing iwal ti uang bayaran lain tidak ulah kitu sia nyarita teh da ku uing oge moal burung dibayar nanya sote dume maneh nyarita berat ngajalankeunana naon maksudna na sanggup keneh atawa henteu Sinyoh Bos rada nyentak ambak ku ceritaan Mat Duleh. Sanggup bae atuh di dieu mah ulah salempang pokona silih nganyawaankeun ceuk Mat Duleh leuleuy manehna masih keneh nyanggupan kana parentah Sinyoh Bos. Syukur ayeuna urang neangan akal kumaha bae jalana asal Neng Adah bisa kabawa ku urang cing kumaha kira-kirana akal kumaha nu rek dipake bingung atuh di akalanana oge pan sidik Neng Adah oge teu kanyahoan di mana ayana lamun kitu geus pasti aya di Bandung atawa di Sumedang keneh kakara bisa diakalan ari ayeuna rek ngakalan naon ceuk Mat Duleh bari rarat tereret neangan nu ngaliwat hareupeunana nyanya gara-gara si Pandi ye nu ngajadikeun kieu teh mun panggil deui geus moal dihampura di pontaran tah si nurus tencong teh Sinyoh Bos ambak ka juragan Pandi dumeh cita-citana terus-terusan kahalangan geus ngeunah-ngeunah digawe babarengan jeung Den Komar hayoh diganggu ku juragan Pandi. Kumaha ari ayeuna na terus bae ka Bandung ceuk Mat Duleh siga nu teu sabar hayang gara indit deui ka Cileunyi hayang terus indit ka Bandung. Teh urang ka restoran heula lapar ye tisuk can naon-naon kuring teh Sinyoh Bos ngajak heula ka restoran sup ka jero gek diuk dina kursi nu nying hareupan panto atra jelas lamun ningali ka jalan
Harita mobil Asep Teten terus nyemprung tarik dumeh rusuh sieun kepentingan di jalan, tapi barang rek asup ka Cileunyi. Dak nu badak mobil lebet jadi laun, mesinna gegerungan, atuh Asep Teten jeung Neng Adah hariwangeun. Sok sieun mobilna mogok ka Bandung moal bisa diteruskeun, kapaksa kudu balik deui ka Tanjung Sari. Kunaon engkang bet janten kieu? Neng Adah hariwangeun. Duh kanya da bensin mah seueur keneh. Dasar gogoda. Asep Teten ngarahu bari sup ngasupkeun persenelang gas digedean, tapi aneh. Mobil teu daek maju tarik kalah gegerungan majuna rarandegan, nepi ka akhirna reg eureun. Mesinna paeh teu bisa dihirupan, nyata mobil teh mogok. Kumaha atuh Kang ari tos kieu mangkaning tebih keneh? Aya-aya bae. Asep Teten gancang turun mariksa karuksakan mobilna kutrak-kotrek di bebener, tapi tetep mobil teu daek hirup. Tungtungna ngaruk capek teu puguh kabeneran aya 3 jelema tukang kuli nanggung. Ku Asep Teten digeroan rek dititah ngadorong. Sugan jeung sugan bisa jalan deui. Kunaon mogok Den? Ceuk salah saurang sageus aya di hareupeun Asep Teten. Mohon Mang, tiasa kitu pangdorongkeun. Keun aya ari kangge rokok mah. Mangga Den, ceuk nu tiluan meh bareng. Mobil maju lalaunan pada ngadorong. Asep Teten nyeklan setir, asup ngasupkeun persenelang. Drum, drum, drum. Mobil disada, gelasar maju mesinna dihirupan deui, tapi kakara 3 meter mobil geus ngarandeg eureun. Atuh nu ngadorong beuki capek kesang mimiting ngoprot mobil teu daek hirup. Geus aya saparapat jam ngadorong, keukeuh teu daekeun jalan. Hawatos atuh Kang, capeun, ceuk Neng Adah bari ngareret ka tukang. Karunyangeun sigana mah kanu ngadorong mobilna mangkaning geus jauh meh nepi ka Cileunyi. Mohonnya, tapi tibatan mobil teu jalan mah saya didorong. Sugan wae tiasa hirup deui. Keun urang pasihan ke rokok. Hawatos, Asep Teten ngareret, pok nyerita kanu ngadorong mobilna. Riren heula Mang, riren heula Mang atuh capek mah. Henteu Den, sawios ka Pamang. Nu ngadorong segut pisan kacape teu dirasa, kesang nu ngoprot teu dipirosea, itung-itung nulung bari aya buruhan. Da pasti ari keroko-roko bae mah maranehna baris narima ti Asep Teten. Cing urang sakalikeun, ceuk nu saurang ngomandoan. 1, 2, 3. Gerung mobil disada, gelasar maju hirup deui kawas mimiti. Teu matak hese geuning ari disakalikeun mah, ceuk nu pangjangkungna bungaheun pisan. Lumeh tugasna geus beres ngan kari ngadaguan buruhna, buruh capek 1/2 jam ngadodorong mobil. Asep Teten gancang turun nganuhunkeun bari ngasongkeun duit katiluan, terus ditarima bari manggut. Hatena bungangang dumeh narima duit gede. Muji kana kahadean Asep Teten, teu sangka aya menak berehan. Sanggeus tiluanana ting laleos terus naik deui kana mobilna, cetrek kunci kontak diasupkeun, sup persenelang kana hiji, gelasar maju. Terkung sirila geus datang di Cileunyi. Teuing kunaon bat hate Asep Teten teu ngareunah, marah mir siga nu geus meunang wirasat goreng. Ret ngareret ka Neng Adah, pok nyarita. Ngajak eureun heula di restoran. Dah, urang kasuka mampir heula nya, lapar engkang mah. Tersa henteu. Suka mampir mana engkang? Tembal Neng Adah, hatena oge sarua aya niat hayang eureun. Teuing kunaon kana pangajak Asep Teten teu bisa mungpang. Restoran anu di Cileunyi, geuning payuneun pisan alun-alun aya restoran. Tah eta suka mampir teh, ceuk Asep Teten semunu marah mai bunga. Tebih keneh kitu Cileunyi teh, sakedap di oge dugi. Asep Teten bari sup ngasupkeun persenelang kana 2 mobil maju beuki tarik, teu kungsi lila geus datang ka alun-alun Cileunyi. Rag mobil eureun hareupeun restoran suka mampir, jut nu tarumpakna tarurun. Koloyong asup ka jero diuk di juru, rada jauh jeung tamu-tamu nu sejen. Neng Adah teu boga curiga yen di eta restoran teh aya sinyoh bos jeung Mat Duleh, dirina teu alak ilik heula. Kitu deui sinyoh bos jeung Mat Duleh teu ngawaskeun kanu anyar datang. Jongjon ngahanca alasna. Palai naon Den,
Cek pelayan nanya ke Asep Teten. Gutrut Asep Teten nuliskeun pesenanana, koloyong si pelayan ka tukang rek nyumponan pesenan. Manila rawas kieu nya, bersih ieu mah restoran teh teu sapertos nu sanes. Ceuk Neng Adah bari reret nempuan ka jero nu bersih tur arapik, pantes lamun suka mampir loba langgananana. Daraos deui masakanana oge, geura engke cobian. Moal kawon ku restoran-restoran nu aya di kota Bandung, jawab Asep Teten mairan. Teu sawatara lila pelayan datang deui bari mawa baki desi ku rupa-rupa masakan, aya daging hayam, sumur enog, gepuk, kerupuk udang jeung nu sejenna deui. Sok ditendenan di luhureun meja. Mangga dah. Asep Teten barigap kana garpuh duanana terus dalahar kaciri siga nu teu pati husu, ala kadarna bae. Komo Neng Adah mah sanajan makanan istimewa teu loba nu didahar, ngan maturan Asep Teten wungkul. Dak dumadak Neng Adah ngareret ka lebah kidul, ngagebeg reuas lain dikieuna, nepi ka sendok anu keur dicekelan meh ampir murag-rag ka handap. Terja jantung halatara beungeut jadi sepa pias semunut teu aya getihan, teu sangka bakal panggih jeung jelema nu dipika ijidna, ajangna teu diteruskeun. Ngahulang bingung. Gemper sieun pagalo jadi ngahiji. Kunaon dah teu diteraskeun. Sareng eta ngalamun bae. Nah mendak kareuwas, Asep Teten bari ngeureunkeun daharna ret neuteup kawas nu hayang meunang penjelasan. Heran dumeh Neng Adah kalah ngahulang. Aya sinyoh bos engkang. Duh kumaha atuh nya. Tembal Neng Adah mending ngadeg-deg sorana ngaleter tina bakat tingku gemper anu dibarung ku rasa sieun. Hariwang bisi dirina kanyahuan ku sinyoh bos jeung Mat Duleh. Saha sinyoh bos teh? Anu mana jelemana? Asep Teten beuki panasaran. Tuh itu jalmi nu bade nyacampah ka abdi teh. Engkang, power abdi mah. Neng Adah bari nunjuk ka palebah sinyoh bos. Tenang Adah, ulah gemper. Upamina wani ngaganggu, tangtos engkang oge moal cicingeun. Asep Teten ngagadean hate Neng Adah, ayeuna pisan dirina kudu daek bumela, kudu bisa nyalametkeun Neng Adah. Asep Teten geus waspada taki-taki ngajaga sagala kemungkinan, siap nulungan. Komo ieu ka Neng Adah sasat nu dipika memetna, teu jadi soal sanajan kudu narohkeun pati oge ikhlas ridho. Toh pati jiwa raga ngabelaan jungjunan nu kacida dipika deudeuhna. Ari sinyoh bos jeung Mat Duleh harita geus rek balik tapi kabeneran ngareret ka palebah Neng Adah, duanana ngarandeg bari terus nyidik-nyidik barang geus yakin kana tetempuanana. Sinyoh bos meuni teh sirikna surak atoh pedah panggih jeung nu keur diteanganana asa kabeneran pisan. Kehola tuh tingali Neng Adah lain, cek sinyoh bos bari noel Mat Duleh nu ditoel gancang ngareret ngagebeg. Neng Adah terus ditingali ret ka Asep Teten disidik-sidik bisi Den Komar, tapi lain da puguh Asep Teten leuwih ngora, leuwih kasep jauh lamun dibedakeun jeung Den Komar mah. Nya asa kabenaran pisan, tapi ari lalakina saha nya? Cek Mat Duleh semunu atoh, dumeh moal hese deui gawe moal kudu capek neangan. Da cek pangrasana, pasti pisan Neng Adah baris kabawa soal Asep Teten manehna nguntut pisan, piraku kudu eleh ku lalaki deuleus keuyeub apu mah. Moal kitu kabogona mah, sinyoh bos ngira-ngira. Teu jadi soal, sanajan kabogona oge, ayeuna kumaha ieu carana? Narek ayeuna bae di jero atawa ngadaguan kaluarna? Cek Mat Duleh deui siga nu teu sabar. Alusna mah kudu di luar, ambel luasa, moal aya gangguan, geura hayu urang dagoan di jalan. Cek sinyoh bos, beri terus keluar dituturkeun ku Mat Duleh barang nepi ka jalan reg eureun. Rek megat Neng Adah, rek dipaksa dibawa soal lalakina Mat Duleh tanggung jawab, pasti ayeuna mah hasil moal misleuk model ti heula. Asep Teten oge jadi kabawa gemper cul kana ajangna ngahulang bingung kudu kumaha nyalametkeun diri, mangkaning musuhna duaan. Tur geus nyaho yen Mat Duleh teh hiji jago anu kakoncara. Hate Asep Teten ngeleper, nafsuna mimiti gilig
rek mati-matian ngabela Neng Adah sanajan kudu nying harapan duaan. Asep Teten teu gimir deui demi ngabela kabeneran, musnahkeun kajahatan, ngabasmi jalma durjana. Kumaha atuh engkang, abi mah palawur, tuh geni ngajaranteng di jalan, rek megat meureun. Duh, kamana atuh urang lompat? Duh, Gusti, mugi Gusti nang tayungan. Neng Adah beuki ngadeg-deg hariwang, sabab pasti bakal aya kajadian anu teu diarep-arep. Pahur sok sieun Asep Teten jadi korban, mangkaning Mat Duleh telenges sok tega terus ngabinasa kalayan taya hampurana pisan. Sing tenang Adah, pangeran pasti nang tayungan, mugi bae urang sing aya dina kasalametan ditebihkeun tina cilaka. Sumawana dugi ka aya kajadian nu teu diarep-arep mah, Asep Teten bari jung nangtung terus mayar urut daharna, geek deui diuk, bari hate teu boleh deg-degan pinuh ku kahariwang campur jeung rasa sieun. Pikeun rada nenangkeun pikiran Neng Adah gancang kana cai panas, regot diinum, tapi sanajan kitu oge tetep ari gegebegan mah, malah karasana kalah beuki rongkah nu kabayangkeun iwal ti dirina baris dibawa ku si Nyoh Bos. Papisah jeung Asep Teten kacipta nu jadi panutan, bobor karahayuan teu bisa nyalametkeun dirina. Hayu dah, Asep Teten gancang-gancang ninggalkeun restoran. Ulah Kang, tuh araya keneh, urang antosan bae dugi ka teu araya, ambe salamet. Har, sanes bade ka Bandung. Keun maranehna mah tong dipirosea, piraku wani terang-terangan mah, komo ieu di nu rame. Serang lamun nya oge luas, engkang moal cicingeun, satekah polah ngabela. Engkang toh pati jiwa raga, pikeun nyalametkeun salira Adah. Pawur engkang, maranehna tara leungeus. Sieun engkang bilih bobor karahayuan, kumaha meureun abi sorangan. Ulah engkang, urang antosan bae. Di dunya mah teu aya nu jago, sadayana oge kumaha pangeran anu wenang. Ayeuna urang diancam ku bahaya sing percanten kana kakawasaan anjeunna. Asal urang aya dina bener, pasti urang ditang tayungan, pasti aya dina kasalametan. Sabalikna maranehna anu ngajalankeun goreng, tangtu dikutuk ku anjeunna, tangtu baris cilaka ku pamolahna sorangan. Ceuk Asep Teten ngababaraha teh Neng Adah, jung nangtu ngajak gancang kaluar atuh Neng Adah sieun-sieun oge kapaksa nurut, hatena pasrah ka pangeran, tumarima kana kadar bari tetep memuntang sangkan dirina aya dina kasalametan. Lesot tina bahaya lolos tina ancaman si Nyoh Bos jeung Mat Duleh. Koloyong duanana kaluar rarat-rarat ngencang atuh, aneh bet si Nyoh Bos jeung Mat Duleh jadi eueuh. Atuh Neng Adah jadi rada tenang oge, sabab yakin jelema nu rek jahat ka manehna geus arindit gancang asup kana mobil, tapi barang rek ka jero. Duanana ting harulang sabab kunci kontak leungit aya nu maling. Tetela ieu mah dipaling ku si Nyoh Bos. Duh, kumaha atuh engkang? Neng Adah teu nyangka dipaling ku si Nyoh Bos ka atohna ngaleungit, kaganti ku rasa hariwang nu karasa beuki nambahan. Yakin si Nyoh Bos jeung Mat Duleh aya keneh di dinya. Pasti kumaranehna, si kasebelan teh Asep Teten ambak kaluar bari ku kulutus. Neangan naon lor? Ceuk hiji sora nu datang tukangeun si horeng sora si Nyoh Bos, sigana mah maranehna ngahaja tas nyokot kunci kontak teh nyarumput. Neangan heula gara-gara ameh gampang ngajalankeun maksud jahatna. Neng Adah jeung Asep Teten ngaliuk gebeg ngagabag. Rei banget Neng Adah sepapias, sabalikna Asep Teten ngadeg-deg kaambakna beuki nambahan. Rek ningali terus mencerong nandakeun ka teu panujuan kana kalakuan si Nyoh Bos. Saha anjeun? Jeung naon maksud make nyamperkeun? Ceuk Asep Teten bari terus taki-taki, caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket ngajaga sagala kamungkinan nu bakal kaalaman. Goreng, lain rek maksud goreng, tapi rek mere kahadean, katingalina anjeun siga keur susah neangan barang. Jadi maksud goreng rek mere bantuan, sugan bae katarima, sugan bisa ngurangan kana kasusah anjeun.
Cek si Nyoh Bos bari ngareret ka Neng Adah. Nya seri gumasep ari Neng Adah kalah muringis mundur ngajauhan. Cicing tu kangen Asep Teten beri hati ratug tutunggulan. Kitu oge ari katarima. Kitu oge ari katarima. Ento mata nanaon, teu mata krogi, mah duleh mairan. Asal bener kukuring oge tang tu ditampa malah nganuhunkeun ka anjeun anu sasatna anyar pinanggih geus daek nulung. Tapi lamun nulung bari aya kagorengan kuring teu tarima. Ayeuna oge gancang arindit ulah ngadeukeutan ka dieu. Tembal Asep Teten tegas pisan. Teuneng ludeung eueuh kasieun taya karingrang. Teu raku nulung ku kagorengan, pati-pati rek nulung oge meureun mereka hadean. Ulah lewang dulur kuring moal rek curang, rek terus terang bae kuring mah hayang nulung, tapi kuring oge hayang ditulung ku anjeun. Pek geura caritakeun naon maksud teh. Asep Teten teu sabar, dirina tetep aya dina kawaspadaan sabab si Nyoh Bos jeung Mat Duleh rek maksud goreng. Samemena kuring rek nanya heula kasusahan naon anu keur tumiba ka diri anjeun teh. Mat Duleh bari ngalengkah ka hareup ngadeuketan Asep Teten. Neangan kunci kontak nu leungit sajeroning ditinggalkeun bieu kasuka mampir. Nah anjeun manggihan, tembal Asep Teten tenang nakeran. Memang manggihan, tapi oma tulah nyangka kuring nu maling. Sabab kenaon ari rek maling mah maka dipulangkeun deui. Tah kuncina oge bener ieu. Bener, sok kadiekeun. Asep Teten rek ngajawang, tapi dikejatkeun ku Mat Duleh atuh kunci teu katewak masih keneh aya dina leungeun Mat Duleh. Sabar heula, tadi oge kuring mah rek mikeun bari hayang ditulung, rek mikeun ieu kunci bari kuring aya pamenta. Nah satuju henteu. Jadi anjeun teh rek jual meuli. Asep Teten nyaritana semunu gregeteun. Memang rek disebut jual meuli oge kunci dibikeun, tapi kudu aya penukeran jeung awewe nu tukangan anjeun ieu. Ceuk si Nyoh Bos bari ngeser ka gigir siga norek ningkar Asep Teten. Asep Teten mani ngaranjug ayeuna mah yakin nyata-nyata si Nyoh Bos jeung Mat Duleh teh rek nyieun gara-gara gancang mundur terus pasang kuda-kuda. Ari Neng Adah beuki gede hariwang dirina tetep teu ngajauhan. Cicing tu kangen pok nyarita sorana ngalaper tina bakat ningkusieun campur jeung geumpeur. Engkang, engkang sing ati-ati engkang. Gusti, mugi Gusti nang tayungan. Daek henteu, tukur teh gancang jawab. Mat Duleh mimiti ngangseg ti katuhu si Nyoh Bos ti kenca manehna geus siap-siap rek narajang ka Asep Teten. Moal sabab kuring geus nyaho kana maksud goreng aranjeun nu sabenerna. Asep Teten ngajawab tandes nakeran, hatena gilig rek mertahankeun sanajan kudu narohkeun nyawa teu jadi halangan pikeun kabeneran. Sokor ale geus nyaho mah ayeuna anjeun kudu ridho masakeun Neng Adah. Anjeun teu boga hak mamawa. Ieu nu wajib mah cibareto diakalan teu beunang, tapi ayeuna kapaksa rek nyieun kekerasan. Ayo dipasrahkeun moal. Ceuk si Nyoh Bos ngegebes, tapi bubuhan Asep Teten kitu teh teu ieuh jadi geumpeur sumawana sieun mah tenang bae bari teu boleh taki-taki. Moal jeung adahna oge moal daekeun. Aranjeun kudu indi ti dieu ulah rek ngaganggu katengtreman batur. Nah anjeun teh teu boga pikiran pisan. Nah leres Neng moal kesal pami dicanda ku engkang ka Jakarta. Najis teu sudi sia, teu sudi. Neng Adah jejebri semunu ijieun ka si Nyoh Bos. Ulah loba carita dipasrahkeun anjeun salamet. Lamun henteu ulah sambat kaniaya nyawa anjeun baris dipisahkeun tina ragana. Mat Duleh ngancam. Moal dipasrahkeun. Setan sia. Mat Duleh narajang siat pereupna rek ngarah kana beungeut, tapi da puguh Asep Teten geus sayagi gancang mempar ka gigir atuh pereup Mat Duleh nyeplos nonjok angin.
Mirengeh serangan anak gagal Matduleh rikat Malik beri ngasupkeun dengkulna kana angan Asep Teten narima serangan kitu. Asep Teten ngaranjuk teu sangka Matduleh kesit. Asep Teten mundur salengkah nyingkahan bahaya beri sakaligus ngahembatkeun pereupna. Hiu cekuk aduh Matduleh ngoceak beungeutna kabeunangan solontod teu beda ti anu salaton karasa panunggul Asep Teten kacida tarikna. Ningali Matduleh kabeunangan si Nyoh Bos kesit turun ka hareup ngabongohan tukangeun marehna yakin ku sakali oge Asep Teten baris namru moal bisa hudang deui pasti ngagoler moal bisa terus perlaya harita. Alam cada sia ha ceuk si Nyoh Bos bari ngahempatkeun leungeunna rek ngarah kana puhut ceuli Asep Teten. Bareng jeung ngalayangna leungeun si Nyoh Bos Neng Adah ngajerit ngelingan. Awas Engkang, awas cenah. Sore harita kaayaan di Cileunyi ka Cidaramena loba jelema nu ngahajab pelesiran ngadon jalan-jalan ngabrang-brangkeun pikir pang-pang namah barudak ngora anu rek cari hawa pelesirna bari rek neangan nu lenjang. Di antara karamean eta aya oge kategangan urat saraf ngadu jajaten bitotama narohkeun nyawa pikeun ngabela kahormatan. Si horeng eta teh Asep Teten anu keur mati-matian ngabela Neng Adah tina ancaman jelema-jelema durjana. Asep Teten di huruf keduaan nyata ku si Nyoh Bos jeung Matduleh kadua belah pihakna pada hayang unggul hayang gerang ngarubuhkeun lawana. Eueuh hiji oge nu daek asor ngelehan. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.